Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Miftah Nur Hakim. Di dieu abdi bari ngajentrekeun medar perkara bahasan. Bahasan atawa pedaran teh tulisan nu medar hiji pasoalan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih. Boh tina panulungtikan, boh tina pengalaman sorangan, tangtuna aya pengaruh atawa kanyaho anyar anu gede mangfaatna keur pamaca. Bahasan ngeunaan tradisi Sunda, tang tuai medar ngeunaan unak-unik tradisi di hiji masyarakat Sunda. Kayaning kegiatan adat istiadat, ritual budaya, atikan, pakasaban, tatanen, jeung rea-rea. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Nadia Nursabila. Di dieu sim abdi baris ngadugikeun medar perkara bahasan dina alinea kedua. Biasana dina bahasa lain wae pamanggih-pamanggih hiji tokoh dumasar kana pengalaman pribadi. Pamanggihna bisa disebut penting da puguh teu sagawayah. Bisa dibuktikeun bebeneranana. Lian tipikeun babandingan pamanggih tina pengalaman pribadi. Oge bisa nguatkeun tulisan bahasa urang. Sabenerna bahasan teh meh sarua jeung esei atawa artikel. Boh cara nulisna boh eusina. Ngan dina esei atawa artikel mah subjektivitasna atau bisa disebut pamanggih nu nulis. Leuwih tandes jeung leuwih jelas. Mung sakitu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Siti Nurhayati. Abdi di dieu baris ngalajengkeun materi bahasan anu tos dijentrekeun ku rerencangan abdi. Wangun tulisan bahasan. Cara nuliskeun tulisan bahasan teh rupa-rupa wangunna. Sangkan hideuk leuwih paham dihandap di pedar wangun tulisan bahasan. Di antarana nu kahiji nyaeta argumentasi atanapi persuasi. Argumentasi atau atanapi persuasi teh macana nu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alesan anu kuat nepi ka bisa percaya jeung ngudang pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Nu kadua deskripsi. Deskripsi teh tulisan nu ngagambarkeun objek, tempat, atawa kajadian secara jentre ka pamaca. Tepi ka pamaca siga nu ngarasakeun langsung eta kajadian nu digambarkeun dina wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastapun Seli Febrianti, kelas 12 IPA hiji. Di dieu sim abdi baris bade ngadugikeun wangun tulisan bahasan anu katilu nyaeta narasi. Narasi teh tulisan nu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy turunut. Nu kaopat eksposisi. Eksposisi teh wacana nu eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek. Prosesna, tujuanana jeung gunana. Musak itu anu dipihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Albi Nugraha. Dina danget ieu sim kuring baris neraskeun materi anu sateacana atos dijelaskeun atanapi dijentrekeun ku rerencangan sim kuring nyaeta ngeunaan tulisan bahasan. Langsung wae. Tulisan bahasan mah ilaharna sok make wangun tulisan campuran. Contohna deskripsi jeung narasi atawa narasi jeung argumentasi. Pikeun nangtukeun hiji tulisan kaasup kana jenis tulisan naon wae, tingali bae sebagian gede cara nulis atawa eusina. Teks bahasan Kampung Mahmud di luhur, campuran antara wangun tulisan deskripsi jeung eksposisi. Deskripsi ngagambarkeun kaayaan di Kampung Mahmud, sedangkeun eksposisi ngagambarkeun rupa-rupa aturan anu aya di Kampung Mahmud. Mun sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun, sateacana nyuhunkeun dihapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Imam Gustiawan di kelas 12 IPA hiji. Bade ngedarkeun perkara maham struktur bahasan. Jantan struktur tulisan bahasan diwangun ku bubuka, eusi jeung panutup. Panutup minangka bubuka atawa panganter tulisan. Bisa dipedar atawa nyaritakeun perkara sejen
Nu patalina jeung bahan jeung bahasan pikeun babandingan. Bagian nu simah nyaritakeun inti bahasan, sedangkan bagian panutup minangka pungkasan tulisan bahasan. Bisa ku kacindekan harepan ka hareupna jeung nyaritakeun kaayaan kiwari boh hade boh nu goreng pikeun ngirut pamaca. Nah,